Cus, ada Sarkum. Sarkum. Sarkum Junedin. Iya eta si Arjuna nanaonan. Si Sarkum mereka mana ngisi minta ngisang si Sarkum. Kum deh jualan deh kum. Hah? Jualan deh. Aduh aing goreng poho aing sih mah. Ngomong nasa bari gogoyangan. Aduh sayangnya. Aing goyang isi nih. Aduh, kalau bisa saduang lah ieu. Eta saruna naon? Ai lain ngomong dia mati kerta dia tuh sayuran lenca terong segala bae aya non dia nak meuli. Ieu berapa ieu hargana? Hah? Oh, 10.000 eta hiji. 10.000-an. Mahal teuing. Mahal teuing. Ya ngabeakeun 50.000 kabar. 10-nya? Heeh. Eta banget si Arjun anya ngalagakeun aing bae. Aduh aing teu kawawa ya dilegakeun. Selamat ya. Si Bella kemana si Bella? Boy mata nonton si Bella ya. Aduh, malah dah eta aya si ieu nya, aya si Sarkum nyamuneng mah. Neng Tini. Neng Tini. Haruh, eta bang si Sarkumnya. Aing lebih kang geulis nyambung eta ngomong bang si eta kalah ngobrol di handapeun aing. Dasarin enggak, aduh. Haruh anjing segera malabur katanya. Atas si bang si Tini di ngobrol di dinya. Haruh. Sarkum, non anak jualan. Lain ngusop, non teu kadeula mau sayuran. Oh, atuh biasa bae Sarkum. Iya Neng Tini sorangan bae arek ka mana sakieu lembur teh seuna. Awas kayak dibegal. Hai kitu sanu nek begalna. Atuh Sarkum anu kasep teh ya. Oh, Sarkum bisa ngagombal horengnya. Ya. Ai kitu Siti, nginaon kitu di luhur. Oh Siti aja kaget aing. Tuh udah mau puguh Tini, aing nyamuni di luhur jasa sapu. Panjang meureun, tapi sih mah aneh, aing ngomongin ka Bikang Gelis mah ngarti aja. Aing ka iringan aing mah kasih teh jeung si Bella, teu ngarti. Hah? Ai dia ngomong naon? Tuh, sih mah teu jelas ngomongna, kudu make jogedan bae, kikian bae. Oh, heunya kudu pake joget be. Tapi tadi diajak ngobrol ke Tini mah, jangan nyambung. Eta si Sarkum. Enggak seburung ya, ayo nek balik. Awas punya Siti, Tini nek ka warung heula. Kelak. Ai jeung si tukang kredit kumaha masih aya hubungan. Hubungan naon? Puguh cuma bebaturan, hubungan naon? Sok bohong, cek si Bella gitu aya hubungan nih si tukang kredit. Hubungan naon? Puguh cuma deket doang. Kira aku Tini ulah kituan. Jadi jangan kasih Bella kuan. Oh, beja gitu ka si Bella. Jai mah teu boga urusan jeung si Bella mah. Digosipkeun ku yang sana sekampung nyahoon ku yang dilaporkeun ka si Bella ku yang ke sekampung. Oh, kok di kuku dia gosipkeun. Cie, akur nu mesinikeun aing. Aya si tukang kredit. Aduh. Ai topan nonton ajan kredit gitu ka si Bella. Pan libur Neng Tini hari Minggu. Oh, heunya poho he. Nah, ini geus ulah ngobrol tukang kredit bae. Balik nih. Naon di Siti ngaganggu bae. Iya nya meureun ada tukang kredit ku kasa. Balik. Tadi kene akur geus parasi ade bae. Ripodak jadi jelema ganteng diperebutkeun. Karena itu tukang kredit ke imah urusan urang lain mah tini geus balik. Oh, aing ngaganggu bae nya. Puguh keresep-resep ngobrol jeung si tukang kredit. Ya meureun kredit diam ku yang kasih Bella. Geus balik. Aing, lali aing mah asa orang ganteng rek lewat.
tuh aing mati ini si tukang kredit balik bet ini gara-gara dia ini balik deh tukang kredit aduh aing. Oh, gara-gara dia aing keresep-resep ngobrol jeung si tukang kredit. Dia kalah datang deui. Aing mah teh sini segala itu mabur. Aing sakumaha dia bae aing. Aing nunggu si tukang kredit yang di dia. Oh, bodo amat aing. Sekarang balik lagi ini bisa dilaporkan oleh si Bella. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu lantas diri. Lain aja dia ngomong naon. Hah? Salah. Action. Pan malam, malam. Lu malam sih ajer. Jackson, haru aing si moren poho aing nya. Non si Action. Libur dong hari Minggu. Landal ka dieu, landal kan kamera. Ulang. Ah, sih di dia ya tah. Nih, eta lu nya sono teh ya. Ai topan nantang najan kredit gitu kasih Bella. Uslu. Oke, ngerti. Nih, kalau ini. Oh, ngerti. Action. Ai kitu sitting ini. Nah, kok sini di bawah. Action. Ai gitu. Kalau bang si dan siap-siap acan. pandang suragak bedak. Teu beunang bae ku aing. Action. Oh, Si dober ih. Comekeun bae. Ya. Siap, kamera rolling action. Udah. Action. Ai eta banget si Arjuna. Ih, kalau. Mundur. Mundur. Up. Ngomongnya kayak di dia nya. Oh, siap. Si Arjuna. 2 langkah ya. Ai ada si Arjuna. Oh, benang.